Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari maknana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta lama eta yen kudu ngayakinkeun anjeun wa taqida sareng nekadkeun anjeun wa tusaddiqo sareng ngabenerkeun anjeun wa tu'mina sareng ngaimankeun anjeun anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadaya wa nabiyana sareng nabi urang sadaya Muhammad bin Abdillahi eta Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalibi Abdillah putra pamagetna Abdul Muttalib ibni Hasimi Abdul Muttalib putra pamagetna Hasim ibni Abdi Manafin Hasim putra pamagetna Abdi Manafil Qurasyiyu Abdi Manaf bangsa Quraisy sholla muga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng kasalamatan Abdullahi eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah ila jami'il khalqi kasakabeh makhluk wulida dibabarkeun Kangjeng Nabi bimakkah di Mekah wa bu Isa sareng diutus Nabi biha di Mekah wa hajaro sareng hijrah atanapi ngalih Kangjeng Nabi ilal Madinati ka Madinah wa dufina sareng dipendem atanapi dimakomkeun Nabi biha di Madinah wa annahu sareng saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syadikun eta anu leres fi jami'ima dina sakabehna perkara akhbaro anu parantos ngawartoskeun Nabi bihi kana ma pamin dalika mangka tina sapalih nama akhbaro wartos Kangjeng Nabi azabul qabri ari aya siksa kubur wa naimuhu sareng ayana nikmat kubur wa sualul malakaini sareng pertarosan dua malaikat mungkarin tegesna hiji malaikat mungkar wa nakirin sareng kadua malaikat nakir segitulah. Salajengna kamari teh aya nu disebatkeun dua kalimat syahadat nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahadat anu kadua kalimahna nyaeta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta lama ta eta teh kudu diyakinkeun ku anjeun kanyahokeun ku anjeun wa takida sareng tekadkeun ku anjeun upami nekadkeun ku hate wa tusaddiqo sareng kudu ngabenerkeun anjeun wa tu'mina jeung kudu diimankeun ku anjeun anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadaya wa nabiyana sareng nabi urang sadaya Muhammad eta Kangjeng Nabi Muhammad. Janten lebetna tina kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh kudu diyakinkeun, ditekadkeun, dibenerkeun, diimankeun yen sayatosna Gusti atanapi dunungan urang sadaya wa nabiyana sareng anu jadi nabi urang sadaya Muhammadin eta Kangjeng Nabi Muhammad.
Ari Muhammad teh saurna putra saha bilih aya anu taros-taros Muhammad teh putra Abdullah putra Abdul Muthalib putrana Hasim putrana Abdi Manaf al Quraisyu anu bangsa Quraisy di Mekah aya nu dimenyan tempat Quraisy gitu orang-orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga Allah maparinan rahmat sareng kasalamatan ka Kangjeng Nabi. Tah Nabi Muhammad teh Abdullahi abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah. Diutus ka saha utusan Allah teh ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk nyaeta pikeun memeres tata cara uluhiyat tata cara nganyahokeun sifat kapangeranan pikeun nganyahokeun ubudiyat tata cara na ibadah dicontohan ku Nabi dipasihan ilmuna ku Nabi lajeng tata cara muamalat tata carana jual beli gade sareng itu dicontohan ku Nabi dipasihan ilmu ku Nabi munakahat tata cara rumah tangga perkawinan dicontohan ku Nabi ilmu nati Nabi oge zinayat tata cara ngahukuman gitunya kumaha ngahukuman nu zina kumaha ngahukuman nu maling sareng anu sanes-sanesna aya di Nabi ilmu na janten Nabi ku Allah diutus ka sakabeh makhluk teh nyaeta kanggo memeres sanes kanten sapertos anu dicarioskeun neme nya. Nabi Muhammad wulida bi Makkah dilahirkeunana teh di Mekah nyaeta dinten Senin tahun gajah gitunya tahun gajah. Wabu Isa sareng diutus Nabi biha di Mekah maksudna diutus teh panginten dipasihan pekerjaan Nabi teh biha di Mekah saatosna di Mekah anu kirang langkung sakumaha saur kamari 53 tahun Kangjeng Nabi diparentahkeun ku Allah wa hajaro ilal Madinati dipiwarang hijrah ka Madinah sabab orang-orang Quraisy beuki keheuleun beuki cecebeun ngababi duta ka Nabi bahkan sakabeh orang Quraisy pemuda-pemudana anu acan iman ngamaksud rek ngabunuh Nabi sehingga enggal ku Allah Nabi dialihkeun dipiwarang ngalih ka Madinah. Wadupina sareng Kangjeng Nabi dipendem dimakamkeun pihak di Madinah. Dina sabada 10 tahun calik di Madinah Kangjeng Nabi pupus mangka langsung dimakomkeunana teh di Madinah. Wa annahu sareng saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syadikun eta anu leres pi jami'i ma dina sakabeh perkara janten Kangjeng Nabi mah dina sanes kanten perkara tingkah ucap laku pola eta teh leres sadayana sehingga nalika Nabi osok guguyon tah guguyonan Nabi oge leres guyon Nabi mah sempal guyonna teh leres sempal guyonna teh bi jami'i ahbaro bihi dina sakabeh anu parantos diwartoskeun ku Nabi eta teh leres sadayana oge moal mencog kitunya. Mana diantawisna anu diwartoskeun ku Nabi pamindalika mangkatina sapalihna wartos nu dicana ku Kangjeng Nabi anu wajib benerna azabul qabri ari aya siksana kubur eta teh yakin benerna bakal aya nu disebut siksa kubur saur Nabi teh kade waspada hirup keur di dunya sing ati-ati engke bakal aya balitung domba mah paeh jadi bilatung manusia mah paeh bakal balitung gitunya nalika hirup keur di dunya bakal anu disebutkeun
siksa kubur. Malihan wa naimuhu sarang bakal aya nikmatna kubur. Oh, bakal aya nu disebut nikmat kubur. Lamun teu kana adabul kubri berarti bakal kana naimuhu, bakal kana nikmatna kubur. Moal aya bandingna di dunya. Di dunya urang bumi sigrong, sawah lega, kebon lega, wah sanes kanten gaduh geus ngarasakeun kanikmatan. Tapi moal dugi nikmat eta kana nikmatna nu aya di alam kubur ladang hasil amal urang nalika keur di dunya. Wasualul malakaini sareng wartos ti Kangjeng Nabi teh bahwa urang bakal ditaros ku dua malaikat nyaeta ku malaikat mungkar wan nakir gitunya, malaikat mungkar wan nakir. Sehingga dina tengahna kitab Sulamut Taufik malaikat mungkar wan nakir ketika naros ka ahli kubur tarikna sowanten malaikat seperti ngajelebetna sora gelap gitunya, sora gelap. Lajang tina bahamna teh kaluar seuneu bos-bosan. Itu nalika narosna malaikat mungkar wan nakir ka ahli kubur anu dosa anu doraka. Tapi upami malaikat nakonan naros ka ahli kubur anu bagja mah nu disebatna teh sanes malaikat mungkar wan nakir tapi basyar mubasir namina teh anu saurna disipatan ngamangrupikeun hiji pamegat anu kasep ganteng kitunya, teu aya tandingna we ku kasepna eta malaikat mungkar wan nakir. Bari anjeunna amis budi mira marahmai pikaresepeun we sumping ka ahli kubur, assalamu alaikum ya ahlal kubur, hei ahli kubur kitunya, marrobuka waman nabiyuka wa madinuka metak pikaresepeun we pika betaheun nalika ditaros ku malaikat basar mubasir pikeun jalma anu bagja. Ngan naudzubillah ketika urang ditakonan ku malaikat mungkar wan nakir sakumaha saur tadi tarikna nyariosna malaikat mungkar ngajelebetna sapertikeun gelap bari jeung kaluar tina bahamna teh seuneu bari jeung nyepeng gada upama di urang gada teh paneungeul kitunya, di mana-mana urang teu bisa narima atanapi teu bisa ngajawab kana pertanyaan malaikat mungkar nakir mangka bet diteungeul dibabuk anu sehingga teu aya wates wangeunna nyerina teh dibabuk ku gada kitunya, ku gada eta wajib dibenerkeun, wajib ditekadkeun ieu teh sabab numutkeun wartos ma akhbaro bihi perkara nu dicana ku Kangjeng Nabi. Sehingga saur tadi Kangjeng Nabi mah bener dina sakabeh perkara nu bakal nu dicarioskeun ku anjeunna teh bakal bukti bakal nyata nya. Dugikeun heula kana mungkar wan nakir engke bakal aya wal ba'su hujang ti kubur wal hasru wal kiamatu kitu nya. Sakitu heula, shadaqallahul azim.